Nah naon Persib juara deui. Juara eta back to back lah. Eta teh disebutna B to B. Back to back eta. Naon tah? B to B teh naon? Arif kirang gaul Gusti mah. Ya tingali biru. Biru atuh. Biru itu Gusti dibengker. Dibengker teh maneh cinta ka Persib jangar Gusti. Anjing mau balik. Datang si ieu mau balik mau Halah, punten kapengeran. Da kunaon atuh eta Tadi nama aing hayang genah marna tur tumanina aing teh hayang tentrem hate. Keur bunga kieu teh datang si ieu madu jadi aya awan kimton. Biru anjing. Sia teh jabati budeg teh sia teh rabun anjing. Ieu teh biru. Nah, eta mah jiga biru. Ha, biru is biru. Anjing, biru. Mana aing nu apa kana warna eta teh biru anjing. Aing ge biru anjing. Sia mah teh apa nu kitu hidung. Aing ge biru anjing. Disangka aing menang proyek ngilu saya marat lu. Bagja mangkaning lawana lain lawan jore-jore lu. wah kumaha kula Gatot Kaca lawana. Iya. abot eta mah Cek batur abot tapi cek aing moal munur sasiku mangecat tunjang beas. berjanten kula Nguriling ka tepis uring anya celang ka padesaan aing can nyaho digeti sorangan. oh aya kitu Da cek beja si Gatot Kaca gagah. semuh Cek beja si Gatot Kaca sakti mandraguna pun cingila papa atau sing pujana kulit. leres Geus getek kana celita aing. penasaran Aing ngajak kelut langsung mah aing teu sopan. tangtos Aing kieu mah genah aing. Dijajal pangawasa maneh Gatot Kaca ku aing. Nepi ka mana teas awak sia. beres Batu ku aing ditonyok hancur dulu. leres bulan Hei, sedanten ulah dia pala tam-tama. Sama kami hatur Gusti mugi katapi kalian kabingahan Gusti. Aisyah naonan goblok. Maka jeung dibengker segala rupa teu apaleun. apalan pawai Ya lamun rek dibengker biasa teh ge warna beureum atawa bodas ieu biru teu apaleun. Nah naon Persib juara deui. Juara eta back to back lah. Eta teh disebutna B to B. Back to back eta. Naon tah? B to B teh naon? Arif kirang gaul Gusti mah. Ya tingali biru. Biru atuh. Biru itu Gusti dibengker. Dibengker teh maneh cinta ka Persib jangar Gusti. Ngiring pawai tadi abdi Gusti. Wah, abdi mah gilu pawai. Nah, atuh di jalan teh ngeng-ngeng. Ngeng. Ari madneh make naon? Sapeda. Aisyah ngeng kunaon ku bibir. Oh, Manual. yang penting makannya. Abdi mah akustik juga sih jamina. No penting mah jiwana we. Nya, tapi da abdi ge eta mah heureuy, abdi ge gaduh motor Gusti. Ku abdi dibantun pawei. Wah. Ku abdi mah boga motor naon? Super Cup.
Lumayan nih kita. Honda 70 Eta. tahun sabaraha tahun 70 Motor. ku abdi di bore up eta Honda teh dilebetna jadi R-King kabulatorna jadi R-King ku abdi kenal supaya ngeng meganeng Gusti kurang gandeng abdi menyerak black akolan black teh melewi gandeng ayangnya ulah memeriahkan Persib Gusti tina naon pawe jeung bapak aing tadi itu aya di Bandung ya tapi KDW maneh ulah ngaruksak fasilitas umum moal margi darah abdi darah biru oh jadi maneh teh darah biru ungadin teh abdi mengadaharan bulau Wah. kumaha sia we sumohon Gusti mah kurang gaul atuh ngange baju Persib Gusti teh Ya minimal. nya ka Pak Umuh minta dapat jadi beres salin mah deket jeung Pak Umuh Ya deket. kayak karek minta kitu atuh abdi hiji Oh, palingan hayang eta. gitu abdi mah Aisyah ka Persib teh menikah weh abdi mah Gusti ka Persib baru ka kumaha komo ayeuna B to B Bikin sejati sih. B to B teh aduh kurang gaul B to B teh singkatan Nah. Ari B nate berwibawa Oh, B nate aituna tuluy Ari B hiji deui barokah Allah eta mah bojong kunci. jadi berwibawa tuluy barokah B to B teh mah bojong kunci semohon da Persib jeung bojong kunci teh adilanceuk teh Eta teh. cuma sia we goblok lieur aing Ngaco sih sama. kitu abdi mah Gusti B to B aing nyaho B to B teh hartina back to back manya back di bawa-bawa pan keur meng babek mah lain posisi back teh hartina kembali back teh hartina kembali bener kembali di mana teh terus emang jauh lain kembali juara hartina teh mohon eta B to B teh kembali juara Gusti mah teu apa jauh tina kuota teh kitu tah tah pagamar Gusti mah moal ke pagamar tah Gusti tah Oh, mau bendera cep tuh. Eta. baca Gusti tah baca Persib Persib darah biru juara tahun 2025 Bener we cep tuh. pendukung sejati baca nada dua aksara naon gaib aksara abdi mah tah tanda tangan Ciro di dieu tah Woi, hebat eta. tanda tangan Ciro di dieu David Galsipa naon David Galsipa di ditu nama Galsipa di dieu dal teh di ditu mah gal Beckham Putra aya tanda tangan di abdi Bojan Honda aya. sareng Gustavo oge Roma Irama nah situ jauh-jauh Persib jeung Roma Irama abdi mah ka Persib jeung Roma Irama ngapain teh matak tanda tanganan aya di dieu Aya. eta teh maneh teh ti jelemana kenge motokopi Gusti Tepangi jeung jelema mah. Udah ngeprint. tuh berkibar kieu itu berarti Persib juara iya aduh Persibku hormat tata out berkibar atuh tah gitu So jeung hatena Sukema mares hate. Persib di hatiku aku cinta Persib lagu nu anyar Persib lawan lagu nu anyar Persib aku cinta padamu Lain gitu tuh. nah lain gitu dah si teh ish Nu ini ieu buatan ayo abdi nih.
Da yo ayo nu kitu nih. Aing gitu. Yo ayo nu kitu omon mun. Yo ayo aku cinta Persib. Si mana dia? Belah dia. Pokoknya laju minang. Belah dia tukang. Bisa ketukan da saya mah. Punten ka penggerannya puntennya. Waduh. Benar cek. Punten ka penggeran. Nyangakeun si mah pangabaktos. Allah eta. Kau honyo panjenengan darah biru. Wah, Berkibarlah kau darah biru. eta. Jangan sampai kau mengecewakan bobotoh. Iya. Aisyah gelo aji kita kunaon teh. Cinta pisan atuh. Aya maneh tadi pawe abdi mah Gusti. Cing ka mana pawaina eta? Cik di mana pawena? Ti Gunung Gelis, Kerjasari saya mah. dugi ka Arjasari. Nada pawe teh di Bandung. Da teh Arjasari ge jelas ka Bandung. Jelas ke Bandung daripada memacetan kali puripu. Dina YouTube abdi mah. Ada di kebon jagung. Cinta alam ongko. Arisya teh tiba heula teh lalajo Persib teh acan pernah. Coba eta. Karena kamu nang tutut. Abdi mah ku Persib mah Gusti. Ai Gusti osok ieu nanti main bola. Wah, Tara teresepnya tepati moal apal offset Gusti mah meureun. wah apa? Ari offset teh naon ada? Ari offset teh teh meulaan. Bener. Offset teh meulaan. Tina bahasa Inggris eta teh. Meulaan naon? Meulaan wasit. Wasit can miriwit, pemain geus miriwit offset teh. Kumaha we goblok si mohon. Pilaan rombongan. Apa korna? Korna teh naon? Korna teh sepakan penjuru. Wah, benar. Jadi lamun aya bangsat teuneun di juru citakan ku Gusti eta teh korna ngaranna. Masya we goblok ah. Si mohon abdi mah goblok. Apa penalti? Cik, naon tah? Henteu, upami urang telat mayar hutang keuna ku penalti. Eta mah teh. Apa libero? Punten ka penggeran ah. Gadek ajik cite. Gus. Jadi Gusti mah main bola, tara. Ari mandi bola mah kantos panginten. Naon? Mandi bola. Oh, mandi bola. Simohon. Nyenak anuk mandi bola teh Gusti. Gimana goblok mandi bola nyenak anuk teh? Abdi banaroskeun, upami mandi junub teh sering kitu mandi bola teh. Masya Allah goblok. Kita mohon Gusti abdi kana bola mah hapunten Gusti nya. Teu naon. Aduh, saya mandi bola saya tahu. Anjing mau balik. Bukannya mau balik. Datang si ieu mah mau balik mau Halah, punten ka penggeran. Aku naon atuh saya eta Tadi nama aing hayang genah marna tur tumanina, aing teh hayang tentrem hate. Keur bungah kieu teh datang si ieu mah aduh jadi aya awan kimton. Cedem langsung alam dunia teh aduh aing. Poek jeng. Aku naon atuh? Kunaon panyaho anjing budeg. Poteng cager. Nepi ka kiamat ge moal cager-cager sieu mah. Ceulina di beton. Budeg anjing cinta budeg. Halo batur kompoi teh hare-hare we juga belum. Aduh eta motor digerung-gerung deket ceulina santai we lupa. Jong-jone ngomong bari ngomong meni sarepi yeuh jeung kitu. Sakitu gandeng teh. Budeng anjing cinta nyaho. Ketika aing nanyakeun Kumaha? saha nu maot anjing. Biasa gitu. Bapak maneh maot ubaran ku tutut
hakan ku sia tutut jeung galengna ya aduh Ingat kareret beureun. kerajat mesti majarkeun bohong teu po Sekan. nyangakeun si mah pangabaktos Gusti diterima kulan tuh cek aing cek aing oge Masih kene. kulan cenah Kene parah. kadenge nanaon si goblok waduh api-api ngahuleng padahal mah sepi dunya teh dina cilina teh ngaguru Alah, Gusti tong dijawab percuma kacape-cape mending meser obeng we keur naon obeng rajog celina tuh man cenah tobros si celina nyangakeun semah pangabaktos Gusti ae ditarima sia teh naonana iya naonana aduh kita minta tolong ka aing geranya minta tolong sagedeng deui ka aing geura nempog da Wah, ini kita hari-hari. acan aja gitu kepunten ka pangerannya geranya nempog geranya ayo jangan malu-malu aku menunggumu Elgio lihat mama ciluk wah LGO karena itu. ngarana Elgio bapakna LPG anjing Menjatuhin atuh. aing teh apalan sok lalajo dina YouTube aduh anjing Peh. Ampun itu. Sungut siap bau bangke sungut siap bau bangke alhamdulillah tersangka rekawin anjing Coba kemana we tuh? lain kawin anjing sungut siap bau bangke dulu itu ka urang mana anjing waduh kawin anjing atuh deket urang Banyaran alhamdulillah ngiring binga paingan itu geuning nyanak bandara koneng hei biru anjing Konengnya. saya teh jabati budeg teh saya teh rabun anjing iya teh biru Biru. nah eta mah jiga biru ha biru is biru anjing biru mana aing nu apa kana warna eta teh biru anjing aing ge biru anjing sia mah teh apa nu kitu hidung aing ge biru anjing beda-beda teuing cenah maneh kawin teh urang Banyaran saha ngaranna oh nu kawin hah saha ngaranna oh nu kawin marfuah ya anjing masih awe anjing amin mudah-mudahan pasti abdi ge bakal datang ke dinya tuh iraha teh kawinna masih awe anjing saminggu deui insyaallah aya hiburan naon eueuh hiburan anjing eueuh nu hiburan anjing is atuh favorit Ade Astrid Eta mewah atuh. aduh Ade Astrid teh penyanyi lu geunaheun serana kumaha ngadengen anjing Make jangan angen teh. nyawa di mana Ade Astrid penyanyi wah Ade Astrid tanggal lagu India aduh luar biasa Ade Astrid teh lain Adina Syahrukan didelin masih awe anjing aduh tenang abdi ge bakal ngiring ka itu seserahan nya nyanak sesuangan tenang gagajahan wios abdi ngalengser masih awe anjing oh amu mah enggak insyaallah ulah nah cuman oh bade nyawe dunungan ge bade nyawer Kaul bade kaun bulan Kemang Gadung tuh dunungan oge bade ngalagu Kemang bulan oh digentos nah buah Kemang Gadung bade kidung bulan gentos deui oh
ayun puntang insya Allah dunungan kurang kumaha ka maneh kaung gerek 3 kali nyanyi dunungan aing minta kau aya mix sok hayang we kaul Itu yang tampil. Masya we ajik tenang naon bulan sumohon siaga bula mangga tenang abdi naonnya sumohon we Sibuk. nya tenang naonnya saya mak itu hiji-hiji nyarios abdi lieur ye eueuh nu ngomong aja mina teuing nyingkat teh punten kahare-harekeun tadi sababaraha menit Aduh. dipayuna tulingnya di dia dan nirahing kang samia manag satengahing marga manag satengahing marga hariring lain kuring tapi anu maka wening haleang lain urang tapi anu maka wenang tapi anu maka wenang kaeling rumingkang di bumi alam darama ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anak munsok asasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu gatempuan den nirahing kang samya maneg satengahing marga maneg satengahing marga paradana wakang samya prapta dan tenola dia bala tamtama hangkut buta marantos hempak merbayak sadipayunan ieu kipati punirahangan dika atur sewu nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu geus sunuk baraya nu geus datang pamili anu parantos sumping nyaosan kana pangulemna kaula poe ieu haturan dulur-dulur Perse ken bae da kerja mana kerusumna aya pikir saya naon ya ti Gusti sate acana jisim abdi nyangakeun simah pangabagus Gusti mugi katampi kalian kabingahan ditarima sumohon atuh salajengna ieu teh pikir saya naon purwa salira kersa nimalan bojeng hinga kapunut marganing tanaga emutan lara pati kasangakeun tangtos
mangga tansah diajeng-ajeng nyayugikeun tanaga sareng ebutan kitu Gusti. Aduh kieu ieu sumohon pangna ku kaula dikumpulkeun teh aya perlu tangtos sumohon paryogina naon kaula mangul utusan ratu ngemban amanat raja maksudna yen urang kudu bunga-bungangang wireh dunungan urang nyaeta raja teh bade garwaan ayeuna dunungan urang teh bade garwaan bener iya moal teh nabuh Persib nu beunghar mah kumaha we nabuh Persib gitu iya meng bal lapangna ge eueuh di lapang pingpong we umasia we ka urang mana ari nikahna teh nyaeta palai nikahna teh ka urang nagara Pringgandani bener saha Gusti eta mah nagara tetangga bener saha nyaeta Ratu Arimi Ratu Pringgandani ke upami teu leupeut lepata eta Ratu Arimi teh apantos kaguan caroge namina ge Bima nah eta kurang teh kumaha itu bade nyanak Arimi tina leungeun Bima da urang teh Rahwana urang teh lenda samuka mah nya urang kudu ngarebut Dewi Arimi sarua jeung ngarebut Dewi Sinta apa galur semohon dadalang abdi kapungkurna Gusti nya ngiringan abdi kemari seleksi di Kabupaten Bandung iya patanang nomor 12 hari patanangna 7 jadi pangunggus eueuh abdi gejrak bade dinya nyuruh sorangan nya hari wayang aya di kantongan gua abdi Gusti nya jurina ge abdi sorangan kumaha maneh talamun maneh hayang apa ieu Bima teh tos maot innalillahi wa inna ilaihi rajiun nan menit aya selawatan ka abdi nya maotna di mana maotna mah cenah di laut saur saha ceuk Resi Dorna weh jika nama dijajar sokalima Gusti bener weh ya nu sok mamatas bening tapi tar salat aisyat ge banyak di mana wah abdi besoknya da Dorna masuk TikTokan ya itu Gusti atuh kumaha tah ayeuna teh Arimi teh keur disayemarakeun bener sayemara kumaha sayemara adu jago bener saha jago sayemarana jago sayemarana nyata anak Arimi ngaranna Gatot Kaca woi Gatot Kaca jago sayemara bener tapi siang tadi abdi di kota Penak jeung Gatot Kaca nuju Kompoy kumaha sia we goblok lieur aing ngadenge sia mah nah Gusti mah teu pagamar jadi kieu jadi Gatot Kaca teh jago sayemara bener janten aing rek miluan sayemara eleh Gusti ajig lain ngaudoakeun meunang cek aing teh ye abdi malah ngawatara tah taruhanana bendera abdi ieu bendera teh ti kapungkur abdi dipusi-pusi lamun Gusti menang ngalawan Gatot Kaca ieu bendera milik abdi lamun Gusti eleh ieu bendera milik abdi keneh lain tarohan aji anu kitu mah tuh lebar Gusti abdi mah kamari ge dipeser ieu teh ditawis ku Bapak Bupati Bandung Bapak Dadang Supriyatna SIP MSI ditawis 25 juta teh dipasikeun ku abdi teu dibikeun moal Gusti 25 mah ai Gusti bade 50 juta mah mangga masih we goblok ya Gusti gitu jadi ayeuna teh ngeuring sayemara bener
Oh saya mangga hayu urang init ka negara Pringgandani lalajuanan aing nyata sponsoran aing bobotohan aing manya maneka Persib jadi bobotoh aing teu siap mesti tapi syaratna naon sadaya bobotoh kadang ngange baju biru Eta. kade pangmelikeun di jalan iya beres upama begitu carana hayu mangga urang pada lumba bah mangga Gusti ayo ngait anjing kita bener aing teh atuh teu gaop di memorekeun si pusaka bener aing waduh hai para denawa sadaya ayo urang pada lumapa jadi bobotoh dulungan urang ayo maju